Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak kali Ibu Guru nu kusim kuring dipihormat sareng rancangan pamilon anu bagja. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kana kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan nikmat sareng hidayahna dugi ka urang tiasa patepang dina dengget ayeuna. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia senantiasa kahaturkeun kajujungan urang nu hiji-hijina nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna mugia dugi ka urang sadayana salaku umatna dina akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tebangkeun wasda abdi pun Bandi Haga Adiansyah ti kelas 11 MIPA 3 ngagem pancen salaku panubu catur ngaturkeun nuhun kana sadaya pangjejer sareng pamilon anu tos hadir dina dangget ayeuna dina sawala ieu kanggo ngadiskusikeun ngeunaan kontroversialna kecap anu ayeuna nuju viral nyaeta kecap anjay. Ku kituna mangga urang buka wae ieu sawala ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sataacan ngalangkungan acara nu salajengna simkuring seja ngawanokeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Anu kahiji nyaeta Bapak Firman Rata salaku guru BK di SMA Niji Majalengka. Anu kadua nyaeta Ibu Yelija Fajriah SPD salaku guru bahasa Sunda di SMA Niji Majalengka. Wilujeng sumping Bapak kali Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Supados urang leuwih neuleuman kana jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, mangga urang sami-sami regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Firman kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Firman anu tos ngadugikeun kamandangna. Sakumaha nu urang terangin Indonesia teh sering pisan ngagunakeun bahasa gaul sapertos kecap anjay. Utamina nyaeta barudak alit sareng nom-noman. Panginten ieu kecap teh teu dianggo kanggo ngolok-olok batur, tapi ieu kecap teh malah ngarusak tata krama basa mariki seueur jalmi anu nganggo ieu kecap teh payuneun jalmi nu langkung sepuh atanapi anu teu wawuh. Janten sabenerna mah teu naon ngagunakeun bahasa gaul, mung sakebung jelema teh sok ngagunakeunna dina waktos anu salah. Eta anu kedah dipertoskeun. Anu salajengna nyaeta ti Ibu Yelija Fajriah. Mangga Ibu diaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yelija nu tos ngadugikeun kamandangna. Sapertos nu tos didugikeun saluyu tina perkembangan zaman tata krama dina basa oge milorobih. Disebutkeun tadi teh nyaeta kecap anjay anu asalna tina kecap anjing. Nu biasa dianggo kanggo ngahina batur. Perkawisna mah anjing teh ngan saukur sasatoan. Ilaharna mah kecap anjay teh langkung dianggo dina konteks kalimah yen nyarios kagum kana hiji hal. Kumarigi kitu pandangan tina masyarakat teh barenten aya nu pro aya nu kontra. Gumantung ka saha jeung kumaha jalmi eta teh nanggepanana. Kulantaran waktos anu sakedik deui mangga anu bade tumaros ngacungkeun pananganana teras nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Hamzah anu tos ngadugikeun patarosanana anu kirang langkung nyaeta ngeunaan kumaha carana keur urang teh nanggepan bahasa gaul dina masyarakat. Kukituna mangga ka Bapak Firman kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Firman anu tos ngawaler patarosanana. Anu isina nyaeta saena mah urang teh ngajunjung luhur tata krama dina basa. Dina basa gaul teh salereh teu sae, tapi teu salah oge gumantung naon heula anu jadi perkawisna. Kirangkeun basa gaul utamina ka jalmi nu langkung sepuh sareng anu teu wawuh, komodi basa kasar. Gunakeun nalika waktos sareng rerencanganna wae. Tekaros ieu acara teh tos rengse, ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna mangga urang sami-sami tutup ieu acara ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sadayana simkuring salaku panubu catur nada dihapunten bilih aya kakecapan anu kirang merenah nu matak teu ngeunah ka hadirin sadayana. Mung sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.